Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina Ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa anak ti palawargi mitra dangu nu cinta kana acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka dicaritaan kitu sanaya mah ukur ngahuleng rumah sabae manehna mah teu apal kana urusan politik teh. Ari sababna sok loba kajadian naon anu nyampak dina tetenyewan cantang tu kitu panena. Sanaya oge bingung mun nya mah aya anu nyatru ka dalem Bandung. Leresnya mitra upami teu lepat dugi kadinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu caturkeun wayah sareupna. Parahu teh adek kana darmaga. Kayaan teh geus kacida ti iseunana. Malah mah di sisi darmaga teh mani teu kabireungeuh jalma saurang-urang acan. Dah mani tari isieun kieu yeuh. Tari isieun kieu yeuh asa jara rombling. Ceuk sengket haur luak lieu ka ditu ka dieu. Sanaya mah geus miheulaan ngajeleng ka darat kitu na teh panonna mah ngulincer bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Sok gebat tarurun kabeh. Ceuk sanaya ngajak anu sejen hanyat ka darat. Atuh sarerea jerat jerut tarurun ka darat. Sangeus sararea aya di darat, parahu mah ditalikeun kana tihang darmaga. Alah, ya betul ya. Mani morilit kia 2 poe 2 peuting awal parahu. Mani teu kararaban hakaneun anu bener. Aja dog sia beuteung lapar wae mani dipake somong. Nah dikira sia lain wayang nyatu teh. Bagus gandeng. Mereka rakeun paisan kosong sia mah. Batan para sia mah mending neangan lebokeun ka itu. Cekna sajana deui. Kawas anu geus manukna bae. Maranehna teh ting laleos siga anu rek murupi lemuran. Tayona mah meureun arek neangan dahareun. Sanaya mah kerung nyaksian balad kisengked haur anu ting laleos teh. Kisengked, nah itu anak buah sia bet diabur kitu. Ceuk sanaya hariwang. Dasar garujul. Pojit koresun kabiharana oge. Tema laki sengket haur kukulutus. Kami mah curiga sabab di dieu teh mani ti isieun teuing yeuh. Ceuk sanaya rurat reret ka ditu ka dieu. Sabot kitu ari kaayaan mah geus mimiti poek. Tapi di dagoan salila-lila nu neangan dahareun teh weleh teu mulang deui. Ayo urang teangan we lah. Ceuk sanaya kitu teh bari ngakod kisengked haur anu lumpuh teh. Duaan maruru lemur rek neangan balad kisengked haur anu jumlahna aya 5an. Tapi di teangan ka ditu ka dieu teh weleh teu kapanggih. Sabot kitu ari imah anu area di eta tempat mah anger we ti isieun. Basa sanaya ngakod kisengked haur leumpang
mapai-mapai sababara imah eta nu boga imah teh siga anu ngadadak mareman cempor. Sanaya nyobaan keketrok kasaban imah tapi kitu geuning hiji oge beuneu daek muka bangunan nu boga imah teh kabeh oge geus sarare. Igana mah lain geus sarare teuing tapi sieun ku urang meureun. Ceuk Ki Sengket haur teu geunah. Dumeh tina sakitu imah anu diketrokan teh nu boga imah saurang oge eueuh anu haat mangmukakeun tulak. Sanaya teh mimitina mah ungeuk-ungeukan. Ngan sageus mikir rada lila manehna ngahuleng kela Ki Sengket kela. Nah bener pangisi lemur teh sieun ku urang. Di mana maranehna nyahoyen urang bakal ngarantau ka dieu. Ceuk sanaya ngaraneg. Geus kitu nurunkeun akodan heula atuh Ki Sengket haur jemprak dina taneuh kituna teh bari luak liuk ka ditu ka dieu. Mun kitu nasieun ku saha nya? Aduh. Ceuk Ki Sengket haur nyawa deui. Ngan anu eces maranehna teh mung kaluar sabab aya kasieun. Geus aya anu dipikasieun samemeh urang datang. Teuing sieun ku naon ieu? Jeung teuing sieun ku saha? Ceuk sanaya ngira-ngira. Di bejaan kitu teh leng bae Ki Sengket haur mah ngahuleng. Aneh. Sieun naon atuh nya? Ai. Ceuk Ki Sengket haur ngagereneng sorangan. Ngan samemeh bibirna baseuh. Ti kajauhan kadenge sora aya anu ngajerit. Saha eta nu ngajerit tah? Jeung ti lebah mana datangna? Nya. Ti lebah mana datangna tah? Nya bener anu ngajerit bener. Ceuk Ki Sengket haur deui bari luak liuk. Ayo atuh, urang susul ka ditu itu. Ceuk sanaya bari ngakod deui Ki Sengket haur. Geus kitu ngabrig-brig lumpat. Anu ngajerit teh jona tina gunukan haur gereng. Atuh sanaya oge nyampeurkeun teh ka lebah dinya. Basa sanaya nyuaikeun daun haur. Kasampak teh aya awak nyang saya. Kusanaya diulak-ilik sanggeus nyaho saha jalmana manehna reuwas lain dikieuna. Aya naon Jangjang euy? Aya naon? Ceuk Ki Sengket haur mileuh nyuaikeun rungkun. Barang nyaho saha anu ngajemprah teu walakaya Ki Sengket haur ge reuwaseun. Baru si Oji ieu mah. Si Oji tiwas geuning. Ceuk Ki Sengket haur mariksa anak buahna anu tadi ngaleos arek neangan dahareun. Sabot Ki Sengket haur mariksa Ki Oji, sanaya mah geus ngajengkat rek papariksa ka tempat-tempat sejena. Manehna beuki ngarasa reuwas bae sabab di tempat sejen aya balad Ki Sengket haur duaan anu sarua tiwas. Basa kusanaya dipariksa. Duanana sarua tiwas alatan beheungna meh sapat. Geus tiluan balad Ki Sengket haur tiwas tan kanyahoan saha anu jadi raja patina. Kamana duaan deui yeuh pan kabehanana ge limaan. Cek hate sanaya masih kokotetengan neangan anu duaan deui. Tapi di teangan ka ditu ka dieu nu duaan deui mah weleh teu kapanggih. Ku sabab kitu sanaya balik deui rek nyampeurkeun Ki Sengket haur. Ngan basa manehna nyampeurkeun ka dinya tetela Ki Sengket haur oge geus eueuh. Leng atuh sanaya teh ngahuleng. Mustahil Ki Sengket haur ini teu pupuguh. Ongkoh manehna oge keur teu bisa leumpang.
tangtu dia tempat aya Raja Wisuna anu ganggu. Cek pikir sanaya bari mega amek kasaha. Puguh sanaya oge teu nyaho kudu amek kasaha. Sabab musuh teh tetela teu daek nemongan. Sabot sanaya keur ngahulang kitu. Ti jauhna samar-samar kabireungeuh anu rentang-rentang. Jumlahna aya kana genepanana jeung samagreng ku bedog mani papanjang-panjang. Ningali anu datang ngadeukeutan manehna nya sanaya teh amek. Malah ku amek-amekna teu tatapasini heula. Manehna mah langsung bae ngobrot jalma anu genepan tea. Ku sabab kitu sanaya mah ukur ngayonan kitu bae. Hardina musuh teh di ayonan bari diusahakeun henteu kudu dibales cina carilaka. Anu penting sanaya hayang ngelehkeun bari teu kudu palastra supaya engke bisa nalek maranehna. Tapi hayang ngelehkeun maranehna bari ulah tatuparna teh munguh bangga kacida. Kumaha teu rek bangga atuh da kapan pangabisa maranehna teh sakitu hebatna. Malah cek pikir sanaya lamun mireungeuh kieu mah maranehna teh kudu ditatuan heula. Ngan samemeh serangan sanaya beuki ningkat ti jauhna kadenge sora anu ngahuit. Sora huit teh lir tangara keur maranehna mah. Buktina basa sora anu ngahuit eureun anu genepan teh laluncatan ngajauhkeun maneh ti sanaya. Baricat sakadapan oge maranehna teh geus ngaleungit tina teutepan sanaya. Tapi sanaya mau ngalepaskeun kitu bae. Basa anu genepan laluncatan bari ting salingker kana poek. Sanaya oge milu luncat nyusul-nyusul ti tukang. Anu ting balicet teh tetela lumpatna muru ngajauhan pilemuran. Malah masih gak anu ngahaja nitah sanaya nuturkeun ka pileuweungan anu jemet ku rupa-rupa kakayon. Sanaya ge ngajudi tangtu musuh teh ngahaja mancing manehna sangkan ngajauhan lemur atawa ngahaja mawa manehna muru ka tempat anu suni. Ngan sanajan geus nganjudi kana akal musuh sanaya teu ungut kalinduan tegedag keanginan manehna tetep nyusul. Ari anu gedepan deui basa mireungeuh sanaya nyamperkeun teh teu tatapasini deui langsung mapagkeun miheulaan bari ngobrot. Serang! Prang! Hiu! Beletrak! Sanaya dikepung wakul buaya mangap ku jalma genepan. Manehna reuwas sakedapan mah. Tetela anu genepan ieu teh boga pangabisa anu henteu jore-jore. Karasa geuning hembatan-hembatan bedog teh karasa berat jeung cepet pisan. Eta bae kadenge hiukna mani nimbulkeun angin. Atuh basa sanaya nyoba-nyoba naki sabetan bedog teh manehna karasa peureuss kana pigulangna. Prang! Hiya! Sanaya babalicetan kasisi kagigir mengparkeun panarajang musuh. Mireungeuh pangabisa musuh sakitu hebatna. Sanaya mah geus teu sak deui tangtu cenah anu ngakalakeun balad-balad kisengke daur teh jalma-jalma anu ieu. Cek pikir sanaya kurang ajar. Nah bet aing anu dikepung kieu teh. Sanaya jadi pusing. Sabab kapan tujuanana mah manehna anu rek ngobrot musuh teh. Lamun nuturkeun ka keuheul mah
sanaya teh hayang geprak-geprak bae meresan anu genepan. Tapi lamun ukur ngagugu nafsu meureun manehna moal bisa nalek naon sababna balad kisengke daur dikakalakeun sakitu kejemna. Nyusul musuh sabab ngarasa panasaran kunaon make mateni balad kisengke daur sakitu kejemna. Saenggeus aya di tengah leuweung anu rada negla anu genepan teh geus ting jarga nungguan sanaya. Basa sanaya anyog gadinya musuh teh jumlahna malah beuki ngalobaan. Kumanehna diitung tina genepan teh namaan jadi 15 urang. Kabeh oge sama agreng ku pakarang seukeut. Sarerea ngepung sanaya kekep pisan. Bangunna teh moal ngalupaskeun sanaya hirup-hirup. Mitra kaum dangu buktina kadenge aya komando ti salah saurang maranehna. Podaran cenah tah kaki tangan tamenggung teh podaran. Ceuk sora saurang ngagorowok. Sanaya kaget. Tetela musuh teh nyangka manehna balad tumenggung angga direja. Sanaya teu hayang ngaku saha sabenerna manehna. Sabab anu leuwih panasaran mah manehna teh hayang nyaho saha maranehna. Hiya, hiya, siap. Bulan terang. Musuh teh kabireungeuh kageteun. Sabab aya sababaraha bedog anu raceleng basa dibetrik ku curug sanaya. Ngan sanajan elmu betrik simut andalan sanaya sanggup mengparkeun panarajang sababaraha bedog nepikeun ka raceleng kaditu kadieu, sanaya oge ngarasa kaget. Sabab curugna karasa nyeri satengah sing siremen. Ieu ukur nandakeun yen pangabisa jeung tanaga musuh teh rata-rata hararade. Bulentrang. Sababaraha bedog geus raceleng deui wae. Malah ayeuna mah anu masih keneh nyarakal bedog teh kari 5an deui. Hayo maju deui kabehanana. Maju kabehanana. Ngan mangkade sia. Ayeuna mah anu ngaceleng jauh teh lain ukur bedog, tapi hulu sia. Ceuk sanaya ngancam kaditu kadieu. Anu diancam lain gimir, tapi ngadon siga anu panasaran. Sanaya bener-bener geus ngagugudag nafsina. Sanajan geus teu marawa pakarang eta nu diancam teh, tapi maranehna tetep taki-taki bari pasang jurus. Salah saurang ti antara maranehna malah nyampeurkeun sanaya. Aing mah jan kajor ge sugalilah lah. Sok asal bisa ngewak-ngawik urang karapyak we. Sia bujangna teu mengung Bandung. Kudu moal ari dieu keneh. Ceuk lalaki anu awakna sembada teh. Kituna teh bari nyabrut narajang ka sanaya. Sanaya gewat mundur bari nyentak. Heula. Dengekeun ku sia kabeh. Aing mah lain urang karapyak deuleu. Ceuk sanaya. Kunaon siapa ke? Mau ngaku urang karapyak. Sieun kojornya. Cek lalaki sembada. Ari sieun kojor mah keur naon make nyusul-nyusul sia kabeh. Dengekeun. Malah aing anu arek mateni sia kabeh. Sabab aing kudu males kanyeri. Sia kabeh sakieu lobaan. Tapi licikna kabila-bina. Sia sacara licik
geus ngabongohan mateni batur-batur aing. Ceuk sanaya bari ayeuna mah manehna nu miheulaan narajang. Ngan basa sanaya narajang, si Sembada mah ngadon mundur bari heraneun. Mangkela. Aing mah teu rumasa maehan batur sia. Iraha aing kikituan ha? Ceuk lalaki Sembada teh. Heuh. Tadi sia. Aing teh mawa batur genepan. Ayeuna saurang oge eueuh hiji-hiji acan. Malah anu tiluan mah kapanggih kari bugangna. Jadi wuri-wuri barad aing korban. Sia sabarad-barad aya di eta tempat. Aing mah wadek neangan ceurik anu teu kadeuleu. Ceuk sanaya. Tapi lalaki Sembada teh weleh teu daek ngaku. Ceuk manehna. Harita maranehna teh kakara datang arek nyerbu ka pendopo Karapyak. Ngan pasangrok jeung sia. Disangka teh sia mah urang tatar ukur cenah deuleu. Ceuk Sembada teh. Aing mah keur nyaba deuleu. Tapi sia kabeh barad saha ha? Ceuk sanaya malik nanya. Kumaha terangkeun entong euy? Ceuk si lalaki Sembada ngareret ka batur-baturna. Ceuk baturna teh eueuh hardina cenah make kudu ngawanohkeun ka jalma saliwat. Kajaba mun manehna daek biluk kana perjuangan urang. Atuh si lalaki teh anu Sembada teh ngareret deui ka sanaya. Ke ari sia teh urang mana lamun lain urang Karapyak? Ceuk si lalaki Sembada anu sigana mah jadi lulugu eta rombongan. Nu penting mah aing lain urang tatar ukur. Sok angot make disebut baladna Tumenggung Bandung mah lain. Tema sanaya. Sia teh boga pangabisa nu lumayan. Kuduna mah dimanfaatkeun jang kepentingan perjuangan ngalawan penjajah deuleu. Ceuk si lalaki Sembada teh. Nah deuleu. Da aing mah geus dibareta bantuan pajuang. Ceuk sanaya malik nyegag. Heueuh. Sok sebutkeun. Saha ari sia? Ceuk si lalaki Sembada teh. Kagok asong sanaya langsung ngawanohkeun maneh. Ngaran aing Sanaya. Jijulukna si Jangjang Edan. Ceuk sanaya. Saenggeus ngadenge ngaran Sanaya, atuh angot dijuluk Jangjang Edan. Sarerea curing hak reuwas. Baruk sia teh si Jangjang Edan. Ngaran sia teh seungit angin-anginan di dieu mah. Mun nya kitu hade pisan. Mun sia gabung ka rombongan aing. Dengekeun, ngaran aing teh Darga Geni, turunan baladna Dipati Ukur. Ieu nu ngaran Darga Geni. Itu anu sajena kabeh oge masih keneh turunan balad-balad Dipati Ukur. Sabareh aya turunan Bahureksa heueuh ti Jawa. Ayeuna samiuk ngahiji rek ngabela bebeneran ngalawan kamunafekan. Sia jeung aing teh saihwan. Hayu ayeuna gabung jeung aing. Ceuk lalaki Sembada anu ngaku ngaran Darga Geni teh. Mangke heula. Samemeh ngajawab pangajak sia. Aing keukeuh panasaran. Saha sabenerna nu geus ngakalakeun batur-batur aing ha? Ceuk sanaya. Ngadenge panarek sanaya. Balad-baladna Darga Geni teh ting parlong. Cing, bisi di antara marane aya anu kasalahan leungeun, ha? Cingans, sok aku. Ceuk Darga Geni neuteup ka saban anak buahna. Tapi anu diteuteub ngadon silih palong deui jeung sejen. Kami mah teu rumoasa ngakalakeun batur.
ongkopan urang teh kakara tepi ka darmaga can tepung jeung musuh malah anu mimiti tepung tur disangka musuh mah nya sia sanaya. Cek baladna Darga geni, bener kami mah can tepung jeung sasaha kajaba jeung sia sanaya. Cek Darga geni dengan tebkeun caritaan anak buahna. Anak itu saha atuh ulon-ulona. Mitra kaum dangu baladna Ki Darga geni ting haruleng keur mikiranan saha anu jadi ulon-ulon nepikeun katiwasna jeung leungitna batur-batur sanaya. Moal mah maranehna teh diperaya ku urang karapyak gitu. Cek baladna Ki Darga geni ngasongkeun pamanggihna. Naon perluna urang karapyak make ngakalakeun jalma anyar pinangih. Bisa bae, sabab urang dieu mah jarahat. Cek nu bieu nyarita teh. Sanaya geuwat ngareret neuteub ka Ki Darga geni. Meureun maksudna mah hayang narima penjelasan anu leuwih eces. Anu kami ngajudi mah urang pendopo deh. Tangtu tersepeun atawa geus nganggap musuh. Kasia sabalad-balad deh Ki Darga. Tapi tangtuna oge meureun moal murang maring kaditu ka dieu. Cek sanaya. Ngadenge omongan sanaya. Ki Darga geni mah ukur rumenghap. Ya, memang teu dipungkir. Balad-balad kami jeung urang pendopo dina danget ieu teh keragot pasea. Atawa anu leuwih pas deui mah kami anu miheulaan masean maranehna. Ngan anu teu disangka-sangka teh puguh-puguh kami anu masean tapi naha atuh bet maranehna anu leuwih gangas ka kami. Terus terang kanyeri batin teh beuki namahan bae. Keur makaruhun kami dikakalakeun ku urang dieu. Ayeuna katama-tama ku ayeuna korban-korban anyar. Bisi sia teh nyaho hade ku kami di bejaan. Yen jero bulan kamari bae geus limaan barad kami anu tiwas teu pupuguh waktu keur ngulincer di wewengkon tatar ukur. Ieu ukur netelakeun yen urang karapyak leuwih gangas ka kami batan kami sarangan anu puguh-puguh niatna arek males pati. Ceuk Ki Darga geni jadi namahan amek keur anak buahna anu genepan. Kabuktian basa Ki Darga geni nyarita kitu balad-baladna mani kekerot nahan amarah. Nyalah urang karapyak mah iblis kabeh tikaruhuna anu nalahna tumanggung wira angun-angun nepi ka turunanna Ki Wali. Kabeh eueun cereg, kabeh ukur ngagumantungkeun hirup kana tanaga penjajah. Cek baladna Ki Darga geni amarahna ngagugudag nyaritana ka mana karep. Sing horeng mitra kaum dangu baladna Ki Darga geni teh bakatku teu bisa nahan amarah. Manehna mah geus arek ngajengkat. Reka mana ari sia ganda? Cek Ki Darga geni nahan lajuna lengkah Ki Karta. Kami hayang ngobrol langsung ke soranganan. Sabab ieu hate geus teu tahan ieu. Coba itu geura. Si sanaya geus nuding yen urang nu jadi ulon-ulon nepikeun ka baturna perlaya atawa leungit teh. Padahal ieu eces pisan. Anu jahat mah urang pandopo. Maranehna miceun salasa malar urang anu katudingan. Ceuk Ki Karta geus arek jing deui bae lamun teu ditahan ku sanaya mah. Kaela kisela ulah waka gancang pincang. Ceuk sanaya bari nyekelan tak-tak Ki Karta. Kami mah lain gancang pincang tapi ngeplek jawer. Tikaruhun nepi ka turunanna teh kabeh bajuang. Jang kapentingan macai. Tapi ukur numuk dirugi bae.
tatar ukur teh baheula dipimilik ku Kanjeng Dipati Ukur. Eta kudu direbut deui. Tapi kade ulah salah sangka. Ngarebut teh lain nu meh urang hayang boga kakawasaan, tapi ku hayang nemongkeun ajen inajen bangsa. Dicegal kudu ayeuna mah kapan sagalana. Sasat ukur sumuhun dawuh. Kumaha anu dibenao? Dibelaan ajen diri mah di mana boha? Ceuk Ki Karta nyaritana jadi kamana meuni. Keheula Ki Karta. Caritaan urang mah kapan ukur madung dengkeun saha sabenerna nu geus mateni jeung nyulik batur-batur kami. Ceuk sanaya motong omongan. Moses, maranehna teh dikakalakeun ku urang Pandopo. Temal Ki Karta teu sabar. Sanaya ngareret ka Ki Darga geni. Ki Darga, da geus aya buktina anu mateni balad sia teh urang Pandopo. Pokna sanaya ka Ki Darga geni. Sakanyaho urang Pandopo mah teu boga jiwa sinatria. Saban ngakalakeun balad kami, saban susurumputan. Temal Ki Darga geni. Naha make kudu susurumputan? Ya meureun nya sieun we ku pangwales kami sabatur-batur. Temal Ki Darga geni. Lumatak hayu urang ngobrol teh. Sanaya. Sabarana mah kadatangan sia teh ukur ganggu bungkul. Sabab lamun teu kaganggu ku sia, kami sararea teh ayeuna tangtu keur nguwak ngawik si Pandopo. Ceuk Ki Karta. Bener oi. Hayu ayeuna mah urang muru Pandopo. Wadaran sakumna pangeusina. Ceuk nu sejen ngacung-ngacung bedog. Kela. Sanaya ngajega ngahalang-halang maranehna. Nah naon hak sia make ngahalangan gerakan kami sanaya. Ceuk Ki Darga panasaran ku pola sanaya. Rumasa ari hak mah teu boga. Tapi kami teh hayang nulungan sia kabeh ulah kasenteg ku tarekah deungeun. Anjeun sararea teh jumlahna ukur genepan. Mustahil adu hareupan ngalawan kakuatan jalma sapendopo anu geus tatahar ngayoran sia kabeh. Ceuk sanaya. Urang Pandopo teh keur wareureuhakaneun pamere kumpeni. Wayah janari kieu mah keur molor kabehanana oge. Tema Ki Darga geni. Lamun maranehna nya keur sarare, atuh mustahil make bisa maehan jeung nyulik batur-batur kami. Cik sanaya. Ngadenge pamanggih sanaya. Ki Darga geni jadi ngahuleng. Ningali Ki Darga geni jadi rumegag, sanaya nuluykeun deui pamanggihna. Lamun sia kabeh ngajudi yen urang Pandopo anu geus ngakalakeun batur-batur kami. Ieu ukur netelakeun. Maranehna teh henteu keur sare, tapi salalawasna keur carincing pageuh kancing, keur saringset pageuh iket. Minangka bukti, jauh sameme rombongan sia datang ka darmaga. Urang dinya mah siga geus nyahoeun bakal aya bancang pakebuh. Basa kami turun tina parahu. Penduduk teh eueuh anu wani ngalanto kaluar. Gawena teh mopoek we. Eta ukur nandakeun yen maranehna mah geus nyahoeun peuting ieu bakal aya kitu kieu. Meureun maranehna mah geus nyahoeun yen bakal aya rombongan sia anu arek ngajorag. Ceuk sanaya. Mustahil. Urang dia make nyahoeun. Da ieu teh gerakan anu kajida Rusiana. Omong Ki Darga gini. Tapi buktina kitu.
Urang pendopo mah geuning geus nyahoeun. Geus nyahoeun kidarga. Temal sanaya deui. Leng nu ngadengekeun teh ting haruleng. Tah kusabab kitu. Wayahna sia kabeh kudu ngabolaikeun serbuan ka pendopo. Moal hasil euy. Ceuk sanaya ngelingan. Di elingan kitu nu araya ting haruleng. Geus we mending cari cing heula wae. Malah mun mah sararea percaya. Kami arek nalungtik heula ka pendopo. Omong sanaya munguh mata heraneun anu sejen. Ge. Naon berluna sia arek nalungtik ka ditu. Ceuk kidarga geni bari neuteub seukeut. Kami ngarasa ieu kajadian teh raweuy ku lalang seaheng. Balad sia loba anu palastra. Tapi ukur dugaan ngungkul. Yen palastrana ku urang pendopo. Atuh pon kitu deui. Batur-batur kami anu palastra jeung leungit teu pupuguh. Eta oge ukur ceuk sangkaan. Yen polahna urang pendopo. Da ari buktina mah acan. Namatak pikeun muguhkeun bule hideungna. Kapaksa kami rek nalungtik ka ditu. Alah, montong nyiar-nyiar pi bahayaeun wae. Keun bae da moal ngajak sia. Aing mah lain sieun nyawa. Lain. Aing teu sieun paragat nyawa. Tapi salempang. Ku kasalamatan sia deuleu. Tema kidarga geni deui. Darga ulah salempang. Keur naon aing make nampa jujuluk si Jangjang edan. Ari sakirana teu bisa nyingkahan bahaya mah. Ceuk sanaya kapaksa nyarita sombong. Ya, ari kitu aman. Nya kitu. Beuting ieu keneh kami rek nalungtik ka pendopo. Ngan mun kami hayang nepungan sia kabeh, nya kudu ka mana atuh? Ceuk sanaya. Beuting isugan, kami rek karumpul deui di dieu. Tema kidarga geni. Tah, nya gitulah. Supaya kami teu hese neanganana. Geus nya. Ayeuna kami arek miang. Ngan omat. Layon batur kami tiluan pangmula sarageun. Mun bisa mah ulah didaguan nepi ka beurang. Bisi ngariweuhkeun sararea. Ceuk sanaya deui amanah. Kon, urang bulasara. Sabab mun nya eta layon teh korban kagangasna urang pendopo, maranehna ku kami bakal dianggap pahlawan anu gugur di pangberangan. Ceuk kidarga gini. Ngan anu kami hayang nyaho teh. Nah saha tuh batur sia teh? Sanaya. Ceuk kidarga gini deui. Maranehna teh balad-baladna Ki Sengked Haur. Temal sanaya. Baruk baladna Ki Sengked Haur. Atuh manehna mah pajuang baladna Kanjeng Haji Parawatasari. Ngananyaga euy. Kadienakeun bet jadi bajo. Ceuk kidarga geni. Sanaya ngangluh. Dumeh kidarga geni oge geus narima beja fitnah. Atuh pikeun mersihan ngaran Ki Sengked Haur, memeh miang teh sanaya medar heula kajadian anu sabenerna. Disebutkeun ku sanaya yen Ki Sengked Haur teh ayeuna geus tanpa daksa. Sabab dikakalakeun ku bajo jahat tur ngaranna difitnah. Kurang ajar pisanya. Kumaha ayeuna atuh nasib Ki Sengked Haur teh? Puguh manehna teh leungit teu pupuguh. Nu matak ayeuna kami hayang maluruh ka pendopo. Bisinya ulon-ulon kajahatan teh tidinya jolna. Sakumaha nu jadi panyuriga sia sarerea. Omong sanaya.
Saenggeusting harulang sakedeung pamustungan nama kidarga geni deh nya tujuan kana kahayang sanaya. Atuh geus kitu mah deui. Sanaya teh jung bae initna muru wewengkon pendopo Karapia. Cager harta mitra hanya kal kabujeng nenglong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.